الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa kataba shaqawatahu wa sa'adatahu wa ajalahu wa razaqahu alladzi huwa fi qararin makin. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa qala an-nabiyyu Muhammad al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-hadith. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu, yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan. Wa qala as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa min a'zami ma yuhda ilal mauta naf'an aw aktsarihi barakatan qira'atul Qur'an wa ihda'u thawabihi ilaihi. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para kiai, para sepuh bina sepuh anu hapunten ku pribados teu tiasa disebatkeun satu persatuna margi ku seueurna. Alhamdulillah, kiai seueur, ulama seueur, sesepuh seueur. Urang daroakeun mudah-mudahan para kiai sing para ranjang yuswa nu barokah. Manawi aya pejabat pemerintah setempat puji singkuring diberi hormat keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Ramunah binti Kiai Haji Abdul Karim, anu ku kaula diberi hormat insyaallah disingkuring husnudzon Ibu Hajjah Ramunah di alam barzahna insyaallah fi amanillah aya dina rahmatna Allah. Putra putri cucu mantu beliau mugi-mugi didamel ku Allah dzurriyyatan thayyibah. Puja kali puji urang sandakeun ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Jamaah sadayana umi ieu urang hadir dalam acara takziah kasepuhna guru urang anu teu karaos pas ngantunkeun samigon. Urusan bab maot, bapak-bapak, ibu-ibu itu hak. Kusabab sakitu maot datangna ngadadak. Bari jeung teu ngabejaan heula. Bari hartina henteu ngawea heula. Yakti bagtatan, datang maot teh secara tiba-tiba. Kadang-kadang nu cager bae
nu gering hirup kene. Kadang-kadang nu budak maot mah ngacak Pak. Kita mesti bapana heula jeung ibuna heula kakarak anakna. Kadang-kadang anakna indung bapana aya kene. Kadang-kadang bapana ibuna aya kene. Kadang-kadang salakina pamajikana aya kene. Maot mah ngadadak para hadirin. Kamari kene jeung urang babacakan babaturan urang. Kunaon menang saminggu di habaran maot. Masya Allah. Kamari kene ondangan papanggih dinu hajat 3 poe di bejaan maot. Maot mah ngadadak. Tadi kene ngojek. Ya Allah kuari pae. Aneh tuh. Henteu. Kenapa salah aneh? Tadi kene ngojek kuari pae. Nu aneh mah kuari pae tadi ngojek. Kamana kita siapa? Buku pae kuari ngojek. Aneh. Bobongkong kan aneh. Maut mah datangna ngadadak. Maka Allah nyiptakeun maut para hadirin ketika Allah nyiptakeun ruh. Ruh diciptakeun ku Allah. Cek Gusti Allah ka para malaikat aing dek nyieun makhluk. Ta ieu ruhna ku aing diciptakeun. Begitu diciptakeun ku Allah ruh, cek malaikat Gusti pohara amat ieu ruh mun diloba moal muat alam dunia. Cek malaikat, cek Gusti Allah, heueuh. Moal muat lamun kabeh bae mah pan aya bae. Ketika bae bergilir. Ta justru Allah nyieun maot, nyieun hirup ka manusia pikeun ngetes saha di antara orang anu berbuat amal paling bagus. Lain paling loba, tapi paling bagus. Ahsanu amala, paling bagusnya amal. Lain aksaru amala. Jangan naon atuh loba ge ari goreng mah. Tapi saeutik bagus. Para hadirin wal hadirat. Numawi Bapak Ibu jamaah sadayana. Mangpang mangpeng hirup aya keneh di alam dunia. Ketika orang para hadirin diwasiatan ku Rasulullah, cekan jeung Rasul badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu. Wahai umat, cek Rasulullah, anjeun kudu gagancangan nyieun amal soleh. Sameme anjeun can katungkul ku pamajikan, ku pagawean, ku ieu ku itu, maka ketika anjeun senggang geura berbuat amal soleh saloba-lobana. Wa'ajjilu bit-taubati qabla an tamutu. Gagancangan anjeun geura tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala qabla an tamutu samemeh datang urang mah paehna mah teu dipikiran. Saeutik doang sok sakitu doang. Nu dipikiran ge ba'dal maut. Perjalanan masih panjang. Bakal ditanya ku Allah Subhanahu wa taala seluruh para hadirin kanikmatan anu geus dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang bakal dikembalikeun deui ditanya ku Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin. Almarhumah alhamdulillah. Kidace teu gagah. Anakna sabaraha kidace almarhumah? Salapan. Nu aya salapan. Anak nu sejen teu gagah, kidace teu hebat. Tapi nu hebat almarhumah. Bisa ngadidik, bisa nyetak anak anu soleh. Sehingga urang datang ka dieu syariat ondangan kidace, hakikat amaliyah almarhumah boga amal anu soleh. Bener. Leres. Tapi hebatna almarhum para hadirin. Ya hebatna almarhumah. Bisa jalma geus maot, bisa ngumpulkeun jalma nu hirup. Ieu nu hese. Jaki dace macan mampu ngumpulkeun bos ieu keur hirup ge. Bener teh? Tapi almarhum geus maot masih kene bisa ngumpulkeun, datang ka dieu ngadidik.
Ya Allah datang ke dia jelema tahlil, baca tahmid, baca Quran, muji, baca salawat dan lain sebagainya. Geus maot jalmi da geus eueuh, tapi bisa ngumpulkeun urang masih nunjukkeun kana jalan kahadean. Tak iyalah. Mata jelema mah cirina kumaha paehna geus kitu. Soalna jan di dunia na kieu kitu deulekeun bege paehna. Lamun paehna loba nu nyulatkeun rame yaitu nu hadirna. Para hadirin, insyaallah summiya habibullah eta jelema diaranan kasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu tahlil datang ka dia, maca la ilaha illallah atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Cek kiai teh ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawassul. Maka alhamdulillah urang mah aya kana tawassul. Di hadis sunnah mah aya tawassul, aya tahlil, aya sagala-gala, aya muludan, aya rajaban, aya ruwahan, aya saparan, aya nanaonan mata angel kebeunghar. Cek budak Cina hayya. Umat Islam betal-betal kirim doa. Datang mulutan. Datang silih maulid haul Syabul Qadir. Datang bulan Rajab rajaban. Datang bulan ruwahan. Hayya. Nah, kapan itu mau kaya betal-betal kirim doa. Tanyahun padahal loba keberkahan para hadirin iya dina haul ila hadratin nabi eta santri anu ngarti leuretikan baheula kula keur ka karak mondok ku kolot ditanya dina naon cenah kumaneh ngajina cek abdi na jurumiyah coba aing hayang ngadenge tarkib budia ila hadrati cukula oh na jurumiyah nake ila hadratin nabi eueuh dina jurumiyah atuh aja na eueuh panoba contona cekula mana goblok dia cekolot oh barang ditelak-telak ila huruf jar hadrati majrur kudu jar alamat jarna kasrah dhahir sajumlah jar majrur talukana ngancleng ka mana moal ibu-ibu mau ngerti kedengeran ku ibu sajumlah jar majrur talukana pil pahit nu dibuang takdirna ae di mundem dihadiahkeun takdirna ae atawa saru mundem tawassul sabab eta ila huruf jar asliyah setiap huruf jar asliyah butuh kana mutalak mana mutalakna eueuh dipiceun ngancleng talukana di ae atawa saru hebat ulama kumaha gitu masya Allah ila hadratin nabi rasulullah sallallahu al-fatihah breng kabeh maca al-fatihah kunaon di ku ulama di kita maca al-fatihah oh aita mah santri bisa atuh teu kudu al-fatihah bae pala jadi pan ieu jelema maka bagi-bagi aya nu belet aya nu pinter aya nu setengah pinter aya nu setengah boloon kabagi-bagi eta otak jelema untuk kabeh biar bararisa ada bisa matak naon ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi al-baqarah atau enak ayo becus tidak alif lam mim empat sampai karena saya kulo supah wa ila hadrati jami' ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum al-imron ada di sana kunaon ku ulama di al-fatihah mah rata-rata bararisa lantaran perjalanan sholat derbe al-fatihah nu kadua al-fatihah Sa-Quran dikumpulkan ku Allah dina surat al-fatihah al-fatihah dikumpulkan ku Allah dina B-na 8 bis dina bismillah nah mata ulama urang gagah hebat para hadirin mata di urang mah berkah
Kadang-kadang ngariung. Oh mas santri Banten bulan mulut bangsa. Bugis kegemblong kota badminton. Hebat ulama baheula ngadidik. Para hadirin berkat tawasul udah ratang ka dieu. Oh, cek ulah tidiku keneh macet. Alhamdulillah kita cek. Ku berkahna almarhumah Ibu Kiai Dace. Ya Allah nu hadir meni loba di deuleu kula ku kula. Ya Allah beungeut da unsur wa kabeh. Ya Bu ya. Teraskeun. Tadi mati tungtung takziah bae ka dieu teh kita cek tentang cenah kosong keneh teh lain kosong teu aya kasih teras. Mampir bae ulah sakedeung teh dari bulan 7-na. Cek ibadah saya insyaallah. Kuring teh karak beres dikakeun rai. Aya besan tadi di Cidahu, di Cisantri, wih tamu genep. Mantap kok babaran bagar ke di alamatan dulu udah Kanjeng Edan. Tadi kuring di mobil sare bae kita cek sare bae. Datang ke di mari kopi cenghar pula. Terus tak iya mah mual gancang carita mual loba kadek-kadek nek dongeng bae. Ayo dongengna tina naon tina kahaji tina kitab. Kitabna ipis lah kitabna. Ulah ngomongkeun kitab leutik. Sok aja mah tina leutik kitabna. Ai. Kurang sopan eta jelema, bebenangan wali. Kitab ambil, gegabah. Eta ambil, manfaatnya gede jasa. Komo jurumiyah, komo alfiyah, komo imritiyah kulubo, jom saja mana. Ulah ngomong kitab letik, tapi kitab ipis. Dina kitab ipis ima dongeng nage. Dina kitab uspur. Pasti santri mangga senara raji, resep kula eta macan uspur. Tapi sarah kitab uspur, ulah ora eta kitab uspur ngabogaan 5 sarah kitab uspur. Ulah ora. Eta riwayat resep dina uspur. Uspur mana nama piit. Lah hadirin. Eta dina kitab uspur dicaritakeun. Nyaritakeun sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi teh hiji sahabat Rasul orang negara Persia. Anu otakna cerdas. Begitu perang Khandaq, Rasul bingung, Salman Al-Farisi punya ide. Nyen parit baca orang Rasul. Masya Allah berhasil ide Salman Al-Farisi. Kadang-kadang kan gitu guru ge ya ilmu mantep cukup desa urang. Cek guru kitu ieu cenah ka mending kene kieu sebab kitu mah kieu ai jauh dia cek guru. Tah. Eta Salman Al-Farisi keur ngalamun dan ngomong. Ai torojol Sayyidina Ali. Cek Sayyidina Ali, Salman kernaon cenah ngalamun bae. Kudu keur bingung cenah Ali. Bingung kunaon? Kita ini sahabat Rasul, jangan galau dong. Udah bingung kunaon? Udah bingung mikiran 4 perkara cenah Ali muni bingung kuari sampai kuari teu kepikiran kene. Bingung mikiran naon? Bingung mikiran hiji. Coba cek Sayyidina Ali bedakeun ka kaula, sugan ku kaula bisa kapecahkeun. Mana nu kahiji? Nu kahiji kieu cenah li bingung nama. Eta pamajikan kula di imah. Pamajikan di imah. Nitahana neangan duit deui. Nitahana usaha be usaha. Can pernah eta pamajikan nitahan salat duha. Can pernah eta pamajikan ditahan berjamaah. Can pernah eta pamajikan ditahan kita ngahatamkeun bulan. Ditahan neangan duit be duit. Waduh. Coba kumaha cenah Ali cek Salman Al-Farisi cara mecahkeunana. Cek Sayyidina Ali kek. Eta mah aing geus sarua teh ningan. Nih cek Salman ngomong bingung. Anak kita kan mau gitu, atau mau lebih ngomong. Kenapa kita kayak gitu tahu?
Ari itu cenah Salman gitu. Oh. Ari aja kumaha kitu li, bu kula mah lain deui. Siti Fatimah eta hadirin. Keur Sayyidina Ali encan kawin jeung Siti Fatimah, Sayyidina Ali can gagah. Tapi ketika nikah jeung Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah tercinta, Sayyidina Ali jadi hebat. Kalau hadirin, kumaha gitu? Ya, dengerin ibu-ibu. Eta Siti Fatimah mah horeng lamun geus telempangan Sayyidina Ali datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Siti Fatimah. Teu omong langsung cekek beuh. Salangapkeun sumut. Tak langsung nyokot penyokel gigi. Nah sebabna nyokot baterai. Bisi tadi dahar di mana? Laju eta barang dahar teh di mana asalna? Apakah subhat? Apakah haram? Rabbana karim. Kuat gitu. Dideuleuh, dicalangapkeun para hadirin. Ieu cangkem Sayyidina Ali bisi tos ngilu barang dahar di mabatur lantaran jadi hijab. Pikeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Geus ibu-ibu mun hayang jadi pamajikan soleha, salaki datang cekrek langsung. Di mana ieu Bapak dia nyari? Oh. Eta Sayyidina mah gitu. Bisi dahar di mah deundeungan, dahar di mah batur. Eta teh halal jeung haramna teu kanyahoan, ngahalangan kana ibadah, ngahalangan kana sagala. Ieu mah kada ngomongkeun Sayyidina Ali, urang mah bisa berikut Haji Jamaluddin, can bisa. Duh keneh. Ku aing mah tibalik jeung tidak cai mun teu dibere dahar mah marahan. Bangsat doang moga ieu mah teu ngarti. Paling gitu eta Haji Dede. Tapi Siti Fatimah, para hadirin, dideuleuh, dicalangapkeun Sayyidina Ali, calangap. Dan nurut bae Sayyidina Ali. Oh, itu barang dahar berarti. Gas, itu barang dahar mah. Bagus cek Siti Fatimah. Hebatna Sayyidina Ali lantaran kejemna Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Lamun pamatikeun urang ruang kitu lain. Pan urang masa balikna. Tuh Sayyidina Ali Raisuz Zahidin, kepalana ahli zuhud, huwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Paling zuhud sakolong dunia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ku hebatna Sayyidina Ali ngadoana ge kieu ya tidak ceh. Kieu Haji Udi ya turutan ya daek mah. Doa Sayyidina Ali tapi kula mah embung teu pernah maca. Kumaha kitu ngadoana Sayyidina Ali? Allahumma ba'id baini wa bainad dunya kama ba'adtas samawati wal ard. Ayo kiai dan baca mau kiai. Allahumma ba'id baini, mugi-mugi Gusti ngajaukeun ka abdi, wa bainad dunya jeung resep kana dunya, kama ba'adtas samawati wal ard, seperti Gusti ngajaukeun anak langit jeung bumi. Rabbana karim. Eta doa Sayyidina Ali. Atuh urang mah jang jauh. Jauh lagi pernah maca lain teman kita. Teu sanggup ya kula. Urang bukan lain pan. Oh, lain kitu urang mah kadu anak. Wa ikana fi sama fa'anzil. Ya. Wa ikana fil ardi fa'rij. Wa ikana ba'idan faqribhu. Mun jauh pangdekatkeun, nu ti luhur pangragakeun Gusti, berlembek kok ketika hukum teh mah. Nu ti handap pangaluarkeun, babe, dangdeur rajul bala kitu. Urang mah nu jauh pangdekatkeun, ngaleut tukang kredit. Katiak imah nawaran itu. Salakina teh nyaho, nginjem Bang Emok, sia jurig. Oh. Ibu-ibu ya bu, dan nasi ibu pat barang injem sagala. Dengekeun teh nu penting mah hirup teteh, dengekeun nya, dengekeun ya. Nu penting teteh teu bis dangeun barang dahar teu menta. Imah teu kabocoran, anak jajan teu kalaparan, awak cager. Atuh enggak sakitu ge.
Nuhun Pak, ieu mama kawinin bapak sanajan bapak tukang bas bari jeung kenek gajina 100.000. Alhamdulillah mama mah syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala boga salaki bapak. Baheula mama embung ka bapak. Tapi barangkali dirasakeun dalam bulan beri anak kurang 19 pun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, pohara jasa. Geus teuing mama masakieu mah urang imah teu kabocoran aya kamar 2, kamar ka hiji jeung anak. Kamar kadua cenah urang, anak 18 sakamar doang pindang dina baris. Teuing cenah cenah puduk bapak hideung 2 batang kaung geus teuing. Penting mah bapak moal poe balik aya ka imah. Alhamdulillah. Eta enggak sakitu ge syukuran tak boga salaki nu kitu. Tibatan tetangga urang dari gajina 200 juta balikna satahun sakali angel kaboga anak kuali hiji teh anakna. Jarang panggil, tapi bapak deuleu poe. Magrib kapanggih, isu kapanggih, penting kapanggih, gok deui. Eta ge jeos direuh. Bu. Eta Sayyidina Ali kembali pohara amat eta. Kos kitu, oh urang pan lain ngadoa. Allahumma ya ghaniyu ya mugni. Ditungguan can datang ke bae bangsa kemempan itu. Hantem waqiah. Hajar waqiah pas asar 14 kali. Menang habar, mitoha cenah tabrakan. Mana ya yang wiridan di sini jam. Hantem ya latif 10.000. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif 10. Alhamdulillah. Datang tah rezeki. Tadi ya ibu ngantem waqiah, ngantem ieu nu karasa pae ya latif. Menang ganjaran eta nu kitu wiridan, menang kelas urang mah. Sabab urang mah kelas jalma bodoh. Kalah jadi sadaya. Kakak maca waqiah ditanya, "Hei, kunaon teh maca waqiah?" Teu boga beas. Menang ganjaran, menang ngan ikhlasna kawe 3. Sebab aya kawe hiji, kawe 2, kawe 3 geus teuing, kawe 3 ge haji dede. Nu penting mah ka surga. Sanajan eta surga ulah menunturkeun kelas hiji moal kaasupan urang aya kelas 8 untung aya kelas 8 dan teuing kelas 8 nya nu penting ke surga bener samiskinna boga pamajikan 70 kali susuna 2 atau 140 kan panen eta para hadirin, terus cek Sayyidina Ali bingung engge sama nu eta mah. Ih tadi cenah ulang ngalamun aya kuali teu bisa. Coba nu kadua. Nu kadua teh cenah lieu. Ieu Allah nitahanana ka urang teh ibadah ibadah. Teu meunang maksiat sagede kuman-kuman acan. Ya kumaha carana? Cek Sayyidina Ali, aing ge eta mah bingung deui. Kumaha tadi? Da cek salma. Anjeun tadi cedak ieu, kuari bingung. Kumaha kitu? Heuh teh mah kumaha cara menanggulanginya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala nitahan ka urang tia ibadah. Emang benar. Para hadirin, cek Gusti Allah, dia mah gara ibadah bae ka aing. Rizki mah aing anu nyiptakeun, rizki mah aing anu nyadiakeun. Para hadirin wal hadirat, neuk naon sabingung-bingung, urang dibere akal. Akal urang gunakeun, neuk dagang, neuk tani, neuk sagala-gala, neuk gawe, neuk tentang mengek, silahkan saja. Bahkan cek Sayyidina Ali bingung ngebadi masalah aing ge. Allah nitahana ibadah bae. Kumaha carana? Ya urang sanggup kana ibadah. Bener. Woi bener tak? Ai baheula mah keur zaman ruh ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Gusti Allah, apakah sia ngaku bahwa ini pangeran sia? Muhun Gusti kan tenan Gusti. Gusti teh pangeran abdi.
abdi sejataan turut ka parentah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Warosot lahir ke alam dunia terus ngagedean salat belang den ngaji tepat sedekah ya bulan Muharram kudu nama. Perhatikan yatim. Perhatikan indungna. Atuh ulah anak bae. Ulah kagok jeung kabagusan. Akur bapak-bapak. Bapak-bapak akur teh. Ibu-ibu. Yang kabagusan kayatin atau enak. Saja mang kamari tah 10 Asyura teh eta urang nyebutkeun 10 Asyura. Salah. 10 eta Asyura dia juga. Atau urang kira cenah ieu urang yatim kan cenah 10 Asyura. Kuduna 10 Muharram. Ndak ngomong Asyura ulah make 10 deui. 10 eta Asyura teh 10. Eta masa pelajaran cenah aing teh ka masjid. Bijil nanti lawang bab naon cenah. Lawang eta bab eta. Sareng Jabal Gunung nu kitu. Kamari kula ke kamar dipuyeng, aya ibu-ibu nanya bae. Cek kula ibu-ibu ieu ngaranna Jabal Uhud ketika Rasulullah jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq diuber ku Abu Jahal rombonganna di dieu. Ya Allah, ieu hiji deui Jabal Nur. Terus itu harapanna Jabal Qaf ketika Rasulullah nyuhunkeun ditembongkeun raga malaikat Jibril kakarak jangjangna sabelah alam dunia kabeh geus katutup. Masya Allah. Oh, cenah abah hajinya cenah pangaruh ila ka Mekah. Nyaho Jabal Sur, nyaho Jabal Nur, nyaho Jabal Qaf. Ari itu cenah baji Jabal, cek Jabal Fatimah. Aya ka pada dipuyeuh, nanya deui. Atau pan di Mekah kabeh gunung. Maka aya teh baji Jabal Saudah gitu eta. Aya itu Jabal Masitoh gitu. Pangaruh cenah baji Jabal Masitoh. Akan tak teteh puyeuh. Ya Allah ditahana ibadah baik. Bener lamun jalma hayang menang ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus-terusan katungkul ke ibadah ucapan jeung lengkah jadi amal anu saleh. Ya doa almarhum masyaallah. Eta kabeh rata-rata kalau baheula mah kudu si anakna sukses, padahal mah hirupna biasa bae. Ilmu teu pati boga. Amalia masyaallah, tapi ternyata hiji hatena bersih. Ngadoa ka Gusti Allah. Deuleu kolot baheula. Bismillahirrahmanirrahim. Cageun. Menjadi huntu nu sagala-gala. Nah sebabna hatena bersih. Ikhlas. Rahmanirrahim. Padahal mah cek ali tajwid cek ibu bul teh enak Rahmanirrahim. Tapi hatena bersih. Deuleu santri kuari. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Cager gitu baik. Ya, kena minum kencai, bikin kumat. Tapi dalam nu baheula. Nurut, bager, kumaha kolot, kumaha guru. Masya Allah, iya nu baheula sukses. Ngadidik kurang pala hadirat. Rabbana karim, Masya Allah. Cek Sayyidina Ali Salman aing bingung lebah dieu mah. Allah ditahan ibadah bae teu beunang urang sagede kuman maksiat Allah. Laju kumaha cenah geus kieu coba nu katilu coba aing bisa. Nu katilu ieu ieu setan nitahana maksiat bae. Emang heuh. Can pernah setan ditahan ibadah. Laju kumaha ye cara nolakna jeung menanggulangina. Kek cekna aing bingung di benu ieu. Tika hiji katilu bingung kabeh. Masya Allah. Lalu teu kajawab ieu bingung angkat tangan. Coba nu kaopat sudah. Nu kaopat ieu urang teh bakal maut sedangkan malakal maut Israil datang ka urang teu bebeja deui, bari teu ngawea deui, bari teu meunang disodok. Masya Allah. Kumaha carana? Bingung tentang neta geja.
akhirna Sayyidina Ali radhiyallahu an jeung Salman Al Farisi berangkat ke Kanjeng Rasul. Barang datang ke Rasul, Rasul weruh saburungna winara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia jawab ke Rasul, langsung Rasul darios, wahai Salman Al Farisi, wahai Ali, lamun anjeun duaan bingung ku opat perkara nu tadi, jaminan surgana Allah. Bener nu kahiji, ya pamajikan nitahan usaha baik. Lawan. Emang awewe eta bener jiwana penasaran. Munasabah ayat ngomongkan di hadis, perempuan itu sumun qatilun, saudara, racun yang mematikan. Tapi bisa dibohongan. Pejabat korupsi gara-gara si eta diracun. Kiai ngejengkang gara-gara si eta. Bener tak? Jawara kengser ku si eta. Racun bika di mana ke racun. Tapi ulah gagara, ya orang butuh karena racun. Ini ayo itu, eta pare hayang bener, dasar hayang bener, tapi lagus datang penyakit, berit, beang eta pare, kumaha kuduna, racun, aman pare. Bener. Berit kakak gede began dina kolong. Oh, baik. Kudu dikumahakeun. Racun kuat kompak deh. Jeung awewe mah sifatna jiwa penasaran. Lamun encan hasil tujuan anak terus diakalan. Contoh, tos lebaran hayang piknik, leledeng-dengeun. Jago kesel di imah bae. Cek pamajikan anak, Pak, atuh da mobil aya, duit boga, atuh coba si piknik sekali-kali kacarita tak kamana, jadi rangkas makin eueuh. Eta tempat piknik, mending ka ditu urang. Kacarita. Hayang aing cek salakina. Naon ini, bawa tahu dia mobil aku naon. Oh, diketak gitu. Kumaha tadi kan? Akalna pinter. Sareng dikoet, anak. Mubika, dia udah ngomong dia ke bapak dia. Da aing mah kamari dibentak bapak dia aing anak deundeun. Dia mah darah dagingna. Udah ngomong. Aku ngomong. Sekarang kemikian bapak. Ayo neng kunaon nangis. Neng maka bita dari si Anu tadi masang status. Naik parahu di pantai Carita. Neng mahayang dia tak pernah ke mana. Bapak mobil ayah, duit ayah, bapak awak cager, supir boga. Aduh coba sekali-kali ke Carita piknik. Jadi lebaran usum piknik. Pokoknya neng, pokoknya lamun neng atau di kuari itu lembaga cerita isuk pageto, neng udah kabur. Siapa punya isukan aja bapak berangkat. Benar, ayo, bapak diantar. Bapak udah capek? Bener pak, benar. Ayo suka, awas bohong. Neng kuari tidak bobo. Isukan orang berangkat jam 7 ke pantai Carita. Bener. Cek majikan di kamar. Yes. Lain racun ya. Racun kesrek. Diadu kalau orang jeung anak. Kuat amprek. Jual BKK balik kulit. Bantuan kali dia ngomong. Sana jam ku bisa sagede pabrik kecamatan. Moal marah ku anak mah. Cek anak-anak bapak cager, alhamdulillah cara ngantuk. Yang lalieur tadi cenah adisia teu nawehan kain kakang tadi puyeng bulan. Jadi jadi Pak. Itu jadi sukanlah daripada mamalahan. Oh, artinya sita sekali-kali. Ya aceh ge sok ngaji. Pancena ge cek kiai ge nyenangkeun anak majikan ibadah. Bangsa
Kesehatan ngomong. Jadi isukan Pak. Enggak jadi, udah sediakan Pak dan yang wajahnya. Bener Pak, bener jadi. Ayo suka pada sekali naik ulin. Karena jika nggak datang dari lalu nambah, Pak, emang bener isukan jadi. Cek salah kena. Asal kena kapan betikan Pak? Jadi kalau Pak, ngomong baik dia ngomong. Pak, tapi lu jadi. Baik teman-teman itu kan. Ayo sakit. Gitu naon. Tuh lain cerita kami menjadi itu dengan opor kamu juga apa? Kejadian dia. Kejadian murah jangan bal-bal. Jadi. Lo udah anak nang mudikan deh. Di kamar jangan ada di bapak hogan. Pak emang jadi gelis disuka. Marah tuh anak. Kata racun tak lainnya tapi gitu. Pasti bang kiri galundrang. Cek salah ada yang punya kita. Nanti cek sama di kanan. Dasarnya kayak kumana sarwana. Pasti ya, udah pikir. Pasti. Berangkat. Bilang. Enggak orang kita buku ya. Berangkat tadi itu, Mama. Cari jam 7. Mobil kuat tidur, opor, buras. Bibina nu kolot hayang ngilu. Dari anak kamarana ya tanggo ya. Ay. Di nagpik ni kalawot, jangan. Ada ngaya. Aduh, ay gimana? Udah ajak, udah puluhan aso. Sila ngilu. Ngilu berangkat. Mobilnya kan Avanza. Jajal di budi. Rantang, opor, buras, sama segala kerupuk tetes pengek. Wih, nepik, berangkat. Barang datang kami di Mandala, lampu merah di Cibadak, gruok, macet. Lebaran dia, kok ngantai mobil. Jam 10 didinya kene. Tadi bina ke utang uger. Kolpek darah. Tadi kecekulah ulang ngilu. Kumaha yang ngilu. Terus berangkat. Datang ke urung gunung. Gerak di Bemaca. Jam 12 tadi. Buras pea. Mobil just bangun tahun. Aing mah tadi kita kayang salah kina, lebah kina doang. Puyeng, aing bilang. Karena melanggar itu melang. Puyeng salah. Ataunya sih kena itu mau kumabab. Ada kuari mau main. Tadi keterbesi, mau main. Mulai jangan mau, ada satu Paul marahan baik. Anak mendikan, karunya ka mama, ulah gitu Pak. Coba kamu ditinggalkan rumah mama bapak kumaha. Enggak bapak gitu. Mau ditanya lah. Puyeng salah kina. Buang. Kasih ulur ke Banglas. Kali-kali itu puyeng. Terus muter pada Gambira. Duh, di kecamatan. Mau gede kecamatan mana anak? Lewi Jaksi. Lewi Jaksi. Jam 4 tadi. Datang itu tunggu ulang udah datang tahu tapi dia nanti ialah nafsu dunia para hadirin munasabah para hadirin Allah ditahan ibadah baik ternyata ibadah loba awai loba rangkah loba cucuk para hadirin cucukna di antara ialah dunia awewe ke dunia tadi sumun kotil. Nah tadi tinggi. Bu, mata kau marobah, salaki ditahan ibadah ka Gusti. Terus kalau tak kau ulama marahan baik,
Coba aja kami kuatnya capek, di rumah tangga pan anak segala diisin ke anak istri. Jangan minantu, les, kering-kering yang kalian, sholat berjamaah, ngaji sambil sekali, les, udah kali-kali itu apa, aku memarahan, bakal berkah itu hirup, jakain mah dia dulu, tetap. Wah, cina ini nyaho. Dia nanti ulah pikirkan aing baik. Udah, berarti dia pun ternyata. Benar, tak kita ngomong, oh aing nyaho cina. Mereka mama maksudnya, ih, buku anakku mana yang maksudnya. Tungtuna sini salah ke. Ternyata para hadirin nafsu dunia tekos itu. Awewe, awas. Ngan lamun kurang kuat yang harapan awe model itu, derajatna bakal kepiur kalau dulu. Asal kuat. Pilih baik mah. Mendingan paru-paru, tak mendingan kumaha. Jadilah ibu-ibu perempuan yang solehah, amin. Ya Rabbal, amin. Tayyib. Nu kadua bener, Allah nitahan de ibadah. Sababna ibadah ka Gusti Allah salah satu perkara anu dipikir itu Allah. Di mana aya ridona Allah? Ridallahi fi taqwahu. Ridona Allah aya dina takwa. Ketika orang takwa, salat kurang dilakonan, maksiat dijauhan, sabisa-bisa orang teh sungut pakai maca Quran, lalu namanya ceri pakai kalengekeun pengajian, masya Allah, dengan pakai nyekel tasbih, suku dilempakeun kanu hade, tetangga minta tulung ditulungan, tidak berbuat amal sabisa-bisa. Penting eta amal yang orang teh aya dina ridha Allah, sehingga termasuk jalan takwa menang ridha Allah. Nu paling nahan jelema menang ridha Allah, ayo Allah geus ridho mah. Atau sanajan cicing di neraka bakal tis. Dulu malaikat mari penunggu neraka. Penunggu neraka. Kumaha eta? Ih, atuh tis. Nah sebabna aya ridho Allah. Para hadirin wal hadirat. Lamun geus aya ridho Allah, sagala-gala bakal dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantap urang teh hirup intikna amanah. Nyekelan amanah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngomong-ngomong hayang ka surga, ulah ngomong-ngomong embung ka neraka. Laksanakeun di amanah. Ketika jelema ngalaksanakeun amanah, atuh